Raskeun anca anu kamari nyaeta bagian ansadana asyaikhul imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ansada geus ngalagukeun na ka kami saha asyaikhu anu jadi guru, al imamu anu jadi pamimpin, al ajalu anu agung, al ustadu Qawamuddini Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saghari. Tegasna Ustad Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saghari al-Ansori anu bangsa Ansor. Imlaan karena ngaimlakeun li Abi Hanifah ka Imam Abi Hanifah. Rahimahullahu ta'ala. Rahimah muga ngarahmathu ka Imam Abu Hanifah. Saha Allah Gusti Allah Ta'ala barina mahalur Allah syi'ron kana syi'iran. Tina bahar romal wajana fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun. Dua kalinya. Man talabal ilma lil ma'adi faza bifadlim minar rasyadi fayali khusrani talibihi linaili fadlim minal ibadi. Man arisa jalmana tolaba anu nyupri man al ilma kana ilmu lil ma'adi pikeun balik ka akhirat paza tak bakal bagja itu man bipadlin kukurnia minar rosyadi tina ayana pituduh. Payali khusroni tolibihi mangkaduh pohara rugina pirang-pirang anu nyupri ilmu linaili padlin pikeun ngarawat kaunggulan atana pikeun ngaraih kaunggulan minal ibadi ti pirang-pirang hamba. Maksudna mengharapkan pujian, mengharapkan keagungan dari manusia. Allahumma ya Allah illa idza tolaba kajaba di mana-mana nyupri itu muta'alim al-jaha kana kapangkatan lil amri pikeun marentah bil ma'rufi kana kahadean wa nahyi jeung pikeun ngalarang anil munkari tina pamunkaran watan fizil haqi jeung pikeun neruskeun hak itu kebenaran wa i'zazidini jeung pikeun ngagungkeun agama la li nafsihi lain pikeun dirina itu muta'alim wa hawahu jeung lain pikeun hawa nafsuna itu muta'alim. Jadi menangnya orang hayang jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur, jadi DPR, tapi dengan tujuan yang sudah diceritakan, bukan karena ingin memperkaya diri, ingin mengagungkan diri. Gitu. Eta mah teu meunang. Paya juju mangka menang naon dalika itu tolabul jah biqadrima kusa ukuran perkara yukimu anu ngadegkeun bi itu muta'alim bihi ku itu ma al amro kana marenta bil ma'rufi kana kahadean wa nahya jeung kana ngalarang anil munkari tina pamunkaran. Wayan bagi jeung penting li talibil ilmi pikeun jalma anu nyupri ilmu naon ayatafakkaro yen tafakur itu talibul ilmi mikir-mikir bidzalika dina itu mazkur atanapi kana ta'limul muta'allim atanapi ta'allumul ilmi nya dipongker. Fa innahu mangka saestuna talibul ilmi ya ta'allamu ngaji talibul ilmi al ilma kana ilmu bijuhdin kalawan payah sungguh-sungguh atanapi berjuang keras penuh kesemangatan kasirin anu loba pala yusarrifu mangka ulah nasorupkeun talibul ilmi hu kana ilmu ila dunya kana dunya
al haqirati anu hina al qalilati anu saeutik al paniyati anu ruksak. Jadi ulahnya urang ke capek neangan ilmu teh ditasorupkeun karena hayang dunia mah hina, dunia mah saeutik, dunia mah ruksak. Tapi dengan tujuan yang abadi dan luar biasa. Naon ngarepkeun ridona Allah Subhanahu wa taala. Lain ulah karena dunia, silahkan dunia ada butuh orang di dunia, tapi kanggo tujuan akhirat. Syi'run ari ieu eta syiiran tina bahar wafir wajana mufa'alatun genep kali nya. Mufa'alatun 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 mufa'alatun. Terapkeun kieu. Hiya dunya aqallu minal qalili wa ashikuha azallu minaz zalili tusimmu bisih riha kauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Hiya ari dunya eta adunya dunya eta aqallu leuwih saeutik minal qalili tinimbang anu saeutik wa asyikuha jeung ari anu mikahayang kana dunya eta azallu leuwih hina minazalili tinimbang anu hina. Jadi orang mencari ilmu karena tujuan dunia itu adalah sebuah kehinaan. Tusimmu norekeun itu dunia bisihriha kusihirna dunia kauman ka kaum-kaum wa tu'mi jeung ngalolongkeun itu dunia ka kaum. Bener atuh loba jalma neangan dunia ninggalkeun kewajiban, loba jalma neangan dunia ngahalalkeun berbagai cara, loba jalma pasea jeung dulur gara-gara dunia. Pahum mangka ari kaum mutahayyiruna eta anu bingung kabeh bila dalili kalawan teu aya anu nuduhkeun. Wayan bagi sarang penting li ahlil ilmi pikeun ahli ilmu naon alla yudilla yen ulah ngahinakeun itu ahlil ilmi nafsahu kana dirina ahlil ilmi bil matma'i atanapi bit tom'i nya lamun taya miman berarti bit tom'i lamun aya miman berarti bil matma'i kitu we nya. Bil matma'i kutoma hartosna ngarep-ngarep bi ghairi matma'in dina salianti tempat toma. Jadi ngarep-ngarep dina salianti tempatna eta teh teu meunang kecuali dina tempatna urang gawe urang usaha urang gawe ngarep-ngarep kana gajinya meunang da urang gawe usaha aya buruhanana gitu. Wa yataharraju kumaha lamun dina tahlilan mah teu meunang da tahlilan mah lain pagawean eta mah urang ngadoakeun batur berbelasungkawa ngarep-ngarep kana pamere ulah. Wa yataharraju jeung ngariksa itu ahlil ilmi amma tina perkara pihi anu eta tetep dina ieu emma muzillatun ari ngahinak muzillatul ilmi ari ngahinakeun kana ilmu wa ahlihi jeung ahlina ilmu wa yakunu jeung kabuktian itu ahlil ilmi eta mutawadian anu tawado handap asor DP atanapi DP atanapi rendah hati rendah diri lain ngarendahkeun diri gitu lain wa tawadu jeung ari tawado baina takaburi eta aya antara takabur wal madzallati jeung ngarasakeun hina. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.